Lembur singkur di lamping gunung, urang-urang cai curcor ngaliwatan pesawahan, nu parena keur meujeunna hejo ngemploh, imahna kararean hateup euri. Ukur aya 3 imah anu kasebut gedong. Salah sahijina gedong sigrong, nu sakurlingna disaput tembok koweg, palataran lega tatangkalan jarangkung, dahan-dahanna ngarumpuyuk udang daunan. Gedong eta teh imahna Juragan Sodik, jelema pangbeungharna salembur. Ngan geus jadi rahasia masyarakat, kaayaan Juragan Sodik teh menang munjung ke Buta Hejo. Harta tina ladang kitu teh digolangkeun kana rupa-rupa usaha. Salah sahijina ngaijonkeun rupaning hasil tatanen. Ka urang lembur teh koret keked mengkene, samalah mun aya anu muntang saraya nalangkeur dahar Juragan Sodik sok pinjeumkeun ku cara riba. Sakitu teh geus pikaijieun masyarakat, sok komo mun kajadian aya nu ujug-ujug maot. Panyangka teh moal jauh kana jadi wadah si Buta Hejo. Najan kaayaan kitu, tara aya nu wani nyisi kudi. Zaman penjajahan mah saha nu bisa mere ka pangagung nu kawasa tangtu ditangtayungan ku penjajah. Beuki jauh tina paelmuan lantaran masyarakat teu disimbeuh ku atikan. Ajaran agama oge masih lamokot ku tahayul. Tungtung nama masyarakat sok gegetun. Nepi ka kedal Supata. Cirikeun sia maotna jadi Buta Hejo. Kitu Supata nu sasarina dikedalkeun ku jalma nu kungsi doliman ku Juragan Sodik. Puluhan tahun hirup ngaleuyah ku harta, umur Juragan Sodik teh geus maju ka sareupna. Anakna nungan 2 geus pada rabi, Kosim jeung Hasan. Kersaning Gusti akhlak 2 budak eta teh pajauh jeung bapana. Estu someah, hade-hate, jeung nyalantri. Asa kuarah tinu jadi indung nu geus lila mulang ka kalanggeungan. Juragan Sodik gering ripuh direyang ku kulawargana, teu eureun-eureun mangajikeun malar dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Nepi ka hiji waktu Juragan Sodik kedal wasiat. Mun manehna maot, unggal poe hayang disadiakeun daging munding, tunda gigireun layon, ulah diganggu seutik oge cenah. Poe Kemis pas sore, Juragan Sodik ngantunkeun alam dunia di pulasara sakumaha mistina. Pamentana diturunan najan ngabarubahkeun warga salembur. Wanci nu maju ka sareupna, mayit teu waka dikurebkeun, disimpen di patengahan imah nu lega, ngagerengkeun daging munding hiji meunang arcah di wadahan kana nyiru. Liwat magrib, hawa mimiti karasa beda, keung jeung ketir. Jelema-jelema nu ngarariung ngaraji teh ngarasa helo. Mayit teh mungkin lila mungkin ngagedean, atuh jelema-jelema nu tugur teh gancang barirat. Pantau di petangahan imah, di karoncian, nu tinggal ngan mayit nu geus ngagedean tanding buta. Mayit teh kuniang hudang, panon bolotot hurung, ngarayap ngadeuketan tumpukan daging munding. Si mayit teh ngeremus daging munding, sapeupeting dikeremus jeung tulang-tulangna nepi ka leudis pisan. Maju ka wanci janari, Sodik nu geus jadi jurig teh ngedeng deui dina urutna. Ku anehna awakna ngaleutikan deui siga asalna. Wanci meletek sarengenge, Sodik geus jadi mayit deui, teu usik teu malik ngan panonna angger bolotot kaluar sembeureum, pakulitanana robah jadi hejo semu hideung. Beja ngeunaan mayit ngahakan daging munding teh gancang sumbar. Warga ngagimbung gedong sigrong. Mayit teh geus deuk dibawa ka pajaratan, basa dicoba digotong ku warga. Mayit teh berat naker, mimitina genepan, nambahan jadi 10, tuluy nambahan. Tapi angger, mayit teh hese diugetkeun. Anehna, Kosim bisa ngangkat suku bapana, sedangkan Hasan mah bisa ngangkat leungeunna. Ningali kitu, ajengan Majid boga kamandang, suku jeung leungeun mayit ditalian kana abi panjang, laju digotong. Warga mah panuju najan beda ti sasari nu manggul mayit kana pasaran. Nurutkeun cara kitu mah mayit bisa dibawa ka pajaratan, dikurebkeun sakumaha mistina. Kulawarga nu ditinggalkeun ngarasa reugreug. Kosim jeung Hasan menta masyarakat pikeun tahlilan. Nya peutingna warga teh baralik deui ka gedong pager cet bodas. Saurang ge teh nu reuwaseun kasampak mayit Juragan Sodik geus ngajelepeng deui di patengahan imah.
Aya rasa anu pagalo dina dada Kosim jeung Hasan, rasa anu kacida sedih jeung era. Sedihna teh mangkarunyakeun kana raga badag bapana nu teu ditarima ku taneuh. Ari erana nyaeta ku ayana kajadian siga kitu geus lain caritakeun deui. Kumaha talajak kalakuan bapana nu geus mengpar tina jalanan agama anu dianutna. Kosim jeung Hasan nekadkeun dina ati sanubarina hayang mersihan kelakuan bapakna ku jalan nu saalus-alusna. Dua budak Haji Sodik teh tuluy dadami jeung ajengan Majid. Laju eta guru ngaji Kosim jeung Hasan teh badamian katut kokolot-kokolot tembur. Ujang pamanggih ti mama mah kumaha lamun urang teundeun bae ditajub nu geus teu dianggo di sisi lembur ieu. Kapan? Eta teh milik Bapak Ujang, Lin? Cek ajengan Majid. Eta mah teu langkung mama, abdi mah puguh bingung. Kumaha saena bae atuh mak? Walon Kosim bangun sadra. Ajengan Majid nuluykeun caritana. Tajub mah tempat urang ibadah. Mugi-mugi aya rahmat, tapi saheulanan mah nurutkeun bae heula pamentana. Inggis ngulayaban, tah engke mamarek neangan jalan pikeun nyampurnakeun mayit nu keuna ku bendon Allah Subhanahu wa taala. Sugan jeung sugan Gusti Allah enggal-enggal maparin jalanna. Amin. Sarerea ngahaminan kana pamendak ajengan Majid. Poe eta keneh tuluy bae si mayit teh digarotong cara mawa ka pajaratan. Ayeuna mah dibawa ka tajub nu si lembur sakumaha nu geus dibadamikeun tadi. Hasilna bener bae si mayit teh teu bisa eundeuy balik ka gedong. Kosim merdih ka sarerea nu araya ngamimitian tahlilan. Pas sore dina poe katujuhna aya dua jalma asup ka lembur eta. Si horeng teh tukang dagang gendongan nu sok biasa ngider-ngiderkeun barang ka unggal lembur. Leuh, geus sareupna kieu mah meureun moal hade lamun tuluy asup ka lembur teh leuwih hade ayeuna mah urang meuting ditajuk itu tuh. Ceuk Wirta bari nunjuk ka tajuk si lembur. Maranehna teu nyarahkeun yen eta tajuk teh dipakeun deui mayit juragan Sodik. Nya, hayu atuh aya pancuran oge, urang si beungeut heula meh sare teh. Sumarna mairan bangun alungse. Sarengesena si beungeut duanana asup ka jero tajuk. Di jero tajub ngan dicaangan lampu ajub nu sinarna kakalicesan sigarek pareum. Ketinggalian Wirta jeung Sumarna teh renyem-renyem teu katempo aya mayit. Leuh, tuh tempo, geus aya nu ti heula ngaron sare di dieu. Tempokeun simbutna ge mane dikarimbunkeun kitu, tiriseun meureun. Wirta tutuduh ka mayit juragan Sodik nu disimbutan lawan bodas. Keun antep bae, urang mah di dieu we, deukeut lawang, ngarah isuk bisa pangheulana indit. Tembal Sumarna, laju duanana ngedeng, paning capek geus balantik. Reup bae duanana sarare. Maranehna teu nyahoeun nu disangka jelema teh saenyana mah mayit juragan Sodik nu ngagedean tuluy kuningang hudang. Cara sasarina sabada magrib mayit teh hudang deui, awakna ngagedean. Tuluy ngadaharan daging munding nu aya di dinya. Wanci ngagayuh ka tengah peuting, Wirta hudang hayang kabeuratan. Karet aya nu ngajungkring keur barang dahar. Panonna bubur lengan sagede pisin, hurung beureum. Wirta yakin eta teh jurig, tuluy bae manehna ngaguyah-guyah Sumarna supaya hudang. Tapi nu diguyah-guyah teh angger bae kerek. Bakat kusieun Wirta langsung luncat teu nolih ka Sumarna. Eta lalaki sembada teh ngaberetek lumpat bari tulung-tulungan ka jero lembur. Kabeneran lumpat ka gedong Kosim. Jelema keur ngariung tahlilan, tuluy bae pada nulungan. Wirta dibawa asup ka gedong, sanggeus di jero mah manehna nyaritakeun naon nu bieu kaalaman. Asup babaturanana Sumarna nu masih aya di tajub. Nu araya di gedong Kosim teh bangun penasaran, nya sapuk maranehna babarengan arindit ka tajub. Hawa peuting beuki tiris, Sumarna lilir. Ari direret babaturanana geus eueuh. Keur kitu teh kadenge nu kekeretekan jeung sada nu ceplak. Barang ditempo ana gebeg teh ningali ngajungkiring gedena liwat saking keur ngagorogotan tulang. Sumarna dikir sabisa-bisa ngadua ka Gusti nyuhunkeun dipaparin kesalametan.
Ririwa nu panonna bolotot furung teh nempo aya Sumarna keur mendeko dikir bari ngawaskeun ka manehna. Barang si Ririwa ngarongkong rek newak Sumarna, gentak eta lalaki teh ngagajleng keluar tajug. Si jurig muru, tapi lantaran awakna jangkung teuing nya panto tajug ge kababetkeun. Sumarna lumpat satarikna, langit peuting nu rehe teh ngadadak harengheng ku sorak dordar gelap. Teu sakara-kara langsung ngagebret hujan gede ditema angin kegelebugan. Sumarna geus poho ka Wirta jeung barang dina gendongan. Manehna tuluy lumpat lantaran udag mayit Juragan Sodik nu ngaririwaan. Kaciri di hareup aya gapura lembur, si buta beuki deukeut, basa leungeunna deuk karongkong deui Sumarna kaburu luncat ngaliwatan gapura lembur. Si buta ge geus asup ka gapura, tapi ana jeger teh ujug-ujug aya gelap ngabentar awak mayit nu ngajungkiring. Eta mayit teh ngajerit maratan langit, lembur ge ingeung. Di jajalaneun asup ka lembur, Wirta datang ngabring jeung urang lembur. Dua sobat atoh campur leuwas. Sumarna teu loba catur. Masyarakat nu datang nyaksian sorangan mayit Juragan Sodik geus ngajelepeng, awakna tutung. Ajengan Majid nu aya di tengahing masyarakat meupeujeuh sangkan angger miara tatalikannya sesama warga. Mayit Juragan Sodik kudu disampurnakeun. Ajengan Majid nganuhunkeun ka Wirta jeung Sumarna, pamuda nu dua ge tungtung nama milu ngaduruk tajug. Itung-itung miceun karurujit urut Ririwa mayit Juragan Sodik. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, candak anu saena, piceun anu awona, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.